kuari urang bandingkeun jeung taraweh nu aya di musola jeung taraweh nu aya di pimpinan Kiai Jamal. Ki Fudoli mah taraweh 10 menit selesai. Semakin cepat semakin dibere piagam ku masyarakat. Ki Fudoli ngomong ka kula. Jadinya nama lebih perhatian ke masyarakat batan ke Allah. Tolol tak Ki Fudoli. Atuh Masya Allah, nu sebenarnya nih Ki Fudoli sia. Ki Fudoli mah jeung kula taraweh di Mekah ngan kajongklok. Sarua, kula taraweh jeung Haji Pendi di Mekah. Allahu Akbar. Baratal kabeh jelema salat. Lantaran katabrak kabeh ku Haji Pendi. Aya 15-an ngajopak kabeh. Tah ieu jelemana kula disangkanya taraweh di Mekah hebat lain. Lain hampir modalnya ada di ditu. Urang kumaha Allah mere informasi ka malaikat Jibril. Hai Jibril sampaikan ke Muhammad. Malaikat Jibril menyampaikan ke Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad menyampaikan ke minantunan nungaran Ali. Ali menyampaikan kan anakna nungaran Husain. Husain nyampaikan deui ke anakna ngaran Ali dengan gelar Zainal Abidin. Ayah Ali boga gelarna Zainal Abidin. Jadi Ali anak Husain, Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Di Arab kos gitu, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ali bin Ali bin Ali bin Ali. Rozak bin Rozak bin Rozak bin Rozok. Iya. Nah iya aya Ali gelar Zainal Abidin. Eta ngaran Ali kok bisa boga gelar Zainal Abidin emang kumaha? Hiasan orang-orang ahli ibadah. Lantaran teu pernah kapanggih Imam Zainal Abidin kecuali 3 perkara. Hiji mun ulang manggihannyana pasti keur puasa. Nomor kedua manggihannyana keur salat. Nomor katilu manggihannyana keur maca Quran. 3 perkara eta lah anu selalu kapanggih ketika dipanggihan ku masyarakat saha bae pasti 3. Mun teu keur puasa, puasa bae berarti nyana keur salat. Mun teu keur salat keur maca Quran. Coba Ki Jamal. Ki Fudoli akur. Tapi gak masalah sih, gak masalah sebab itu mah urusanana kan urusan proyek. Atuh lamun Ki Jamal boga hiji, Habib Rozak mah 3 HP-na. 3 nya boga HP. Diantingan di dia. Nah, Imam Ali Zainal Abidin boga gelar Zainal Abidin karena tidak pernah diketemukan di kitab Asy-Syarani kecuali manehanana katingali kapanggih 3 perkara. Puasa, salat atau baca Quran. Masya Allah karim. Luar biasa. Nu paling unik ketika rek salat. Imam Ali Zainal Abidin ketika rek salat hiji pias banget. Kedua awakna menggigil gageter. Setiap rek salat pias keluar cai mata awakna geter. Setiap rek salat maka aya nu memberanikan diri. Salah satu murid dan masyarakat nanya, "Mama, setiap rek salat kok katinggalina pias kemudian ngageter?" Iya ya naon? Jawabanana luar biasa. Maneh nanya berarti can kapaham. Ketika kula dek salat berarti dek berhadapan jeung saha. Ketika kula rek salat berarti dek berbicara jeung saha. Ketika kula rek salat berarti dek bertingkah jeung saha. Ucap pagawean jeung tingkah teh jeung anu maha kawasa, anu khaliqos samawati wal ardh. Masa sih teu gageter-geter acan? Masa sih teu pias-pias acan? Dek kapanggih jeung maha khaliq. Dek ngobrol jeung maha khaliq. Ndek bertingkah di hadapan Maha Khaliq maka jeung teu ngageter cek Ali Zainal Abidin. Nah, nu mantap boga bae gelar di samping Ali Zainal Abidin nyana boga gelar Sajjad. Jelema nu loba salatna.
kuari urang bandingkeun jeung taraweh nu aya di musola jeung taraweh nu aya di pimpinan Kiai Jamal. Ki Fudoli mah taraweh 10 menit selesai. Semakin cepat semakin dibere piagam ku masyarakat. Ki Fudoli ngomong ka kula. Jadinya nama lebih perhatian ke masyarakat batan ke Allah. Tolol tak Ki Fudoli. Atuh Masya Allah, nu sebenarnya nih Ki Fudoli sia. Ki Fudoli mah jeung kula taraweh di Mekah ngan kajongklok. Sarua, kula taraweh jeung Haji Pendi di Mekah. Allahu Akbar. Baratal kabeh jelema salat. Lantaran katabrak kabeh ku Haji Pendi. Aya 15-an ngajopak kabeh. Tah ieu jelemana kula disangkanya taraweh di Mekah hebat lain. Lain hampir modalnya ada di ditu. Masya Allah karim. Nah iyalah Imam Ali Zainal Abidin. Jadi wayahna perbaikilah sholat. Ulah cepet teuing. Urang kajen nu enggeus-enggeus mah nu kamari mudah-mudahan dihampura jeung ditarima ku Gusti Allah. Kaharepna wayahna tuturkeun Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin boga anak ngaranna Imam Ja'far. Ja'far boga gelar Shodiq. Nu mantak boga gelar Shodiq lantaran ucapanana henteu pernah bohong cara si eta. Si eta ka mana nunjukna si maju seuri bae. Bangun ka si eta. Ka ditu bisa. Nah, iyalah pagaweanana Shodiq, ucapanana Shodiq, ahwalna Shodiq, boga gelar Ja'far Shodiq. Kutubul auliya kabeh turunan Kanjeng Nabi. Nah, diantarana kehebatannya nusok dipuat di kitab-kitab cerita. Satu ketika abidna mawakeun kadaharan tersebut panas. Begitu datang di kareupeun Syekh Ja'far Shodiq nyana ti paleset. Begitu ti paleset makanan anu panas teh kena bajuna. Di samping kena baju kena kulitnya panasnya kena baju. Ditingali ku abidna Syekh Ja'far Shodiq peureum merekat. Kunaon eta nu mantak merekat? Nahan marah. Dibacakeun suratna ku abid berarti abidna ge pinter. Wal kaziminal ghaiz. Jelema-jelema anu meunang peristi Gusti Allah anu nahan marah. Wal kaziminal ghaiz. Kemudian seri Syekh Ja'far Shodiq lantaran boga abid pinter. Dilanjut ku abidna wal afina 'anin nas. Jelema anu hebat anu bisa ngahampura ka manusia. Cek Syekh Ja'far Shodiq hiji kula geus nahan marah teu marah ka maneh. Dua kula geus ngahampura ka maneh. Ditambahan deui ku abidna wallahu yuhibbul muhsinin. Allah selalu mencintai jelema nu nyieun kahadean. Cek Syekh Ja'far Shodiq mulai saat ieu maneh merdeka di samping merdeka kukula dipersen 1000 dinar. 1000 dinar lamun sadinarna eta adalah 4 gram emas berarti kali 1000 4 gram 1000 kali 4 gram jadi sabaraha? 4000 gram berarti lamun dikilokeun sabaraha? Kali 500 per gram sabaraha Ngaji Pedi? Cepat. Nu mantak nyana teu sugih bodong hitung. Nah iyalah dibere luar biasa. Masya Allah abid merdeka kita pergi dibere 1000 dinar. Masya Allah abid langsung sujud syukur ka Gusti Allah. Begitu sujud syukur langsung belah langit seperti manggihan Lailatul Qadar. Begitu belah katiga ali Syekh Ja'far Shodiq keur bersanding jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tirinya balik deui nangkep. Begitu nangkep cek Syekh Ja'far Shodiq kunaon maneh nangkep? Masya Allah. Kula ningali anjeun keur bersanding jeung Kangjeng Rasulullah. Kula ieu hayang diaku sebagai umatna, sebagai pecintana. Syekh Ja'far Shodiq cuman ceuri. Nah iyalah wal kaziminal ghaiz urang kudu bisa nahan marah.
Nomor kedua wal afina 'anin nas, kudu loba ngahampura ka manusia. Nomor katilu wallahu yuhibbul muhsinin, kudu mencintai ka muhsinin kudu resep kana nyieun kahadean. Tilu eta lamun aya di diri urang sorga, berarti sakumaha Ja'far Shadiq. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang babarengan jeung para ulama, babarengan jeung para zuriat Kangjeng Rasulullah. Hiji bae nu sakumaha tadi Imam Ali Zainul Abidin ketika rek salat pias jeung ngageter, bisa kos kitu bae ta urang ieu. Bisa kos kitu bae. Kula kamari di Mekah ningali Haji Pendi pias bener itu bohong mata bintit pias, masya Allah. Horenganan hiji teu boga duit, nomor kedua lapar, nomor katilu eta lamun naik lip teu nyaho tempat. Jadi nya mah teu bisa sorangan Haji Jamal, nya mah eta ngaco bae asal naik lip bae teu nyaho tempat. Meureunang sakikituna sakikituna ieu otak nangis diberen aku Allah sakitu di kumaha atuh teu bisa dipaksakeun. Tantak ucapan Imam Ja'far Shadiq nu paling istimewa nu selalu diabadikeun, hiji di antarana kekayaan yang paling hebat adalah akal, dan kecemaran yang paling buruk adalah bodoh. Akal ditafsiran ku Imam Ghazali adalah ilmu. Kekayaan yang paling istimewa nu bisa ngabahagiakeun adalah ilmu, jeung kecemaran nu paling ngabahayakeun bodoh. Atuh bodoh mah kula jeung Haji Pendi ka Jakarta, kemudian meuli kitab. Di toko kitab kan rapi, kunaon eta sendal disimpen di dinya. Berarti kan bodoh. Bodoh kan pelayan apa? Sendalnya pakai aja. Aduh, cak aing teh aing kaduhung mah mawa kos kieu. Ieu batur Haji Agus sih sebenarnya mah. Di bawah eta kan. Naik lift di harapan kita. Begitu naik lift di rumah sakit harapan kita, kula kalaluar ti heula nyana pandari kaburu nutup. Teu eta nyana teu bisa kaluar geber. Heuy atuh pencet. Teu nyana mah kaluhur deui ka handap deui, kaluhur deui ka handap deui. Lamun nu naik atuh teu bisa kaluar. Ieu lah bodoh. Eta kakarak bodoh urusan kos kitu. Encan bodoh negara. Encan bodoh agama, nyaho ka Allah bodoh jasa tambah, nyaho ka Allah tapi ditabrak bae, eta ge bodoh kene. Nyaho ka Allah tetapi henteu ibadah ka Gusti Allah, bodoh nu kos kitu ngaranna. Nah, bodoh eta nu paling bahaya. Ulah sampaikeun ka bodoh seperti kitu urang mah alhamdulillahirabbil alamin, lantaran nyaho bahwa pangeran sa Allah, nyaho bahwa ibadah ka Gusti Allah teh diganjar, nyaho bahwa kreditan teh haram. Seri kan, seri, iya ahli kredit kan, beda iya. Selantaran imamna Kifudoli ngeridit, lain ngeridit cak Haji Pendi, mah cuma non kan apa tempo, itu lah. Para jamaah eta genang tiki Jamal tempo. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ki Jamal babaturan kula, Kifudoli dulur kula. Atuh kiai-kiai dua di dieu ge sarua sok di dieu bantah kula teh asa-asa lain naon henteu nya nama sebenarnya ngan contoh doang. Masalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang lamun nyaritakeun silsilah ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ka Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, kemudian Imam Ja'far dan selanjutnya masyaallah nu mantak diayakeun dina silsilah thariqah lantaran ngabogaan sejarah-sejarah ibadah perjuangan anu luar biasa. Insyaallah iraha deui kurang dicaritakeun, ieu mah sakadar informasi bahwa ngaji insyaallah dibuka minggu hareup. Ngaji urang berarti saminggu deui. Ai kamari nanyakeun bae barang dibejakeun, "Bo cepet amat." Eta emang jelema mah kos kitu. Tadi ge dibacakeun ajula, manusia teh ajul-ajulan. Nah, keur berpuasa mah tadi lebaran ira kieu ngaji. Yakin, ira kieu ngaji, tadi ge ira kieu ngaji. Barang dibejakeun cepet amat ya. Tapi henteu sabarna mah sebagian doang tuh mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lantaran kula macan mudik. Jadi isu kakarak ziarah, kakaruhun-karuhun, kemudian salasa kakarak mudik, nu mantak di bejaan besi aya nu deuk ka imah, kula poe salasa mah.
gantina aya di dieu adik-adik kula Salasa Rebo Kemis moal kula eueuh masih keneh mudik insyaallah ke urang Minggu babarengan deui di dieu. Informasi selanjutnya ieu majelis insyaallah bakal dibangun insyaallah sakumaha gambarna nu geus dihareup insyaallah moal kebeli bakal dilaksanakeun. Biayanya Bib enggak begitu banyak cuman 12 miliar Bib. Iya, enggak terlalu banyak 12 miliar. Ya amin. Biayanya cuma 12 miliar. Asana moal ngaraji. Wah, ieu moal ngaji cenah lamun majisan anggeus mah. Emang kudu bakal dipentat teu kudu. Ente mengaji bae. Teu kudu pokona teu kudu beberean. Teu kudu ieu beneran ieu mah kula mah. Cenah hayang we meuli bata we hiji. Meuli paku hiji beres geus. Ieu insyaallah ieu rek dibangun. Wallahu alam danana ti mana. Lantaran orang haul biasa sholat berjamaah berceceran. Mungkin insya Allah pun panjang umur jeung mudah-mudahan panjang umur. Dan mudah-mudahan Habib juga panjang umur ya. Bisa kesini lagi, iya orang bisa berjamaah seluas pondok eta bakal terus kaditu. Insya Allah sampai ke ujung pondok itu majelis bakal dibangun dengan biaya besi aya nu nanyakeun cuma 12 miliar. Ya direndahkan lah cuma 12 miliar gitu insyaallah. Ya seperti etalah siji tentang informasi pengajian insyaallah minggu hareup. Nomor kedua tentang pembangunan nungis aya maskatna di ditu. Nah naon kieu gambarna insyaallah dipaju kuarik besi-besina keur dirancang. Mungkin ulah kaget engke lamun mulayan di ngaon gali dan lain sebagainya. Sesuai jeung gambar mirip Banten, sesuai jeung impian jeung aya kitu isyarah-isyarah ti almarhum. Maka lamun kula nyaritakeun tentang impian-impianana terlalu panjang teh seperti etalah engke bakal jadina. Mudah-mudahan rencana urang kabehan ku Gusti Allah dikabul jeung dilaksanakeun. Urang kabehan dipanjangkeun umur urang dipake ibadah ka Gusti Allah. Di akhir hayat urang husnul khotimah, di akhirat urang kabeh aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teu perlu teu kudu sasalaman, kami beserta para habaib para kiai berangkat kula aya nu sasalamannya sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.